Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami tim Bim Kreator. Boloho ya. Buat para pemirsa, buat para penonton dimanapun berada, terima kasih yang udah setia nonton channel kami. Jangan lupa apa? Baik, Subscribe. komen dan subscribe. Iya, betul. Pokoknya tujuannya di subscribe itu gratis loh. Kan ada yang nanya katanya, oh di subscribe nanti pulsa kesedot enggak. Jadi subscribe itu gratis. Fungsinya subscribe itu untuk mengetahui kalau kita punya film baru ya. Nanti ada pemberitahuan. Jadi pokoknya gratis lah. Subscribe itu gratis. Jangan takut kena pulsa atau kena kuota. Jadi pokoknya dukung terus channel kita, channel kami Bim Kreator atau Boloho Official. Boloho ya. Terus buat kamu yang bener pengen beli kaos nih, kaos ya, tinggal ini nanti ada, nanti tunggu aja, nanti banyak pilihannya, nanti bisa hubungi kontak di bawah ini. Mana? Nih, di bawah ini. Nah ada. Nah nanti kalau udah ini tinggal WA aja, pesan, nanti kita kirim. Atau kalau orang terdekat bisa langsung pesan ke rumahnya masing-masing. Bisa ke ini, pokoknya siapapun yang memerlukan kaos nanti bisa pesan ke kru ataupun bisa pesan di nomor di bawah ini. Oke? Dan untuk rekan-rekan semua yang masih setia dengan channel kami, tonton terus Bim Kreator. Insya Allah kami akan terus berkarya dan akan terus memberikan hiburan menarik untuk kalian semua. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena puasa leto-leto teuing tuh ngalaan cai deui sagala ka cicing wae. Kumaha atuh eta teh? Iya, Neng. Kapan ate nuju puasa? Teu pernah lapar. Udah sore sahur nangan saali tah mah. Kon ku Neng sama geus diseepkeun. Gimana ku Neng atuh ieu amo beli istirahat bae mah. Ribu ngacak ieu lambut tuh. Jung tuh sawe geneangan duit. Beas eueuh, uyah eueuh, nanaon eueuh. Bakal ku cukup ngomeh HP hungkul. Segala teh sok ngomeh HP we jeung ngomeh HP. Aneh ieu mah boga salaki teh. Nyata satu ayeuna mah bari ibak bae, bari ngojek, bari sakalian ngantosan magrib nya. Aing tos ngingang ngembak ting Neng nanya. Tos kaset bade ka mana? Neng pan ate bari ngojek pan tadi piwarang ngojek ku Neng ih. Oh, sok atuh bade ngojek masing hasilnya. Tah engke pami hasil ageng ku Neng di pasihan. Hah? Pasihan? Bener Neng. Engke di pasihan 2. Hah? 2? Bener Neng? Atuh kudu menarian dog meri ieu mah.
Ih, nah 2 naon kitu meuni kudu milih hendog meuli segala. Ai neng tadi 2 naon, 2 ronde sanes. Cih, ari aa maksud neng mah 2 piring da biasana ama emam nasok sapiring. Jadi engke mah 2 piring pami hasil mah. Ah, sugan teh dipasihan 2 naon, mun semangat ca tadi teh. Ah. Iki mah jadi kalulus deui ai neng. Oh, unsok atulah engke dipasihan ku neng jieu mah gerang mangkat. Oh, siapa tuh neng? Ah, boleh angkat satu nya. Oh, unsok atulah. Sunul atuh. Udah neng. Dadah. Alap ya. Alah, pupuh ieu jang. Wah, penting cair atuh euy. Mana puasa aja? Puasa jang, Aisyah, sahur jeung naon? anjing bolocot puguh. Oh, sarua tuh orang jeung tanjan euy. Betul kita kukulitan kieu jigana ieu mah cacingan di hakanan ieu bolocot ieu mah. Meureunnan beak tulangna tinggal tulang-tulangna euy. Saya beli baju jang yang lebaran. Geus atuh. Tah, tinggal ieu, tah naon pembacaan. Bim kreator. Heeh. Ini sarua jeung aing. Saya beli di mana eta? Oh, mana mah beureum euy. Tina online sia nya. Nya, pasti tina online ini. Oh, sarua aing kita. Terusung nih nu kieu bajuna ieu. Halusnya tuh. BBC cenah bacaan lagi. Namanya meuli sakumaha eta baju jang? Murah ngan iya 100 ribuan. Ya bahanna katun asli ya. Duh, halusna bener. Atuh isukan lebaran itang meuli deha. Ayo, nah siap. Siap meuli nu kumaha sia isukan Urang lebaran. rek meuli nu leungeunna panjang. Tah nu. Aing mah meuli nu bodas da ayeuna boga. Warna teh nu bukan nu kabur bodas tah. Oh, gitu. Ngajaran ke bae biru bos. Udah kana bunga kieu jiga kalah hauknya. Oh, kalau Warna biru biru mah. banget itu lebu. Apa we ge ieu YouTube mana? Buka kotan enggak mau HP pencet dulu. Nah, kotan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ya. Muka susah na keur gawean mana di dia? Dasar boloho. Kemana-mana terus nyetil gitu. Ngojek atuh ieu, mun geus kasep kieu coba baju anyar warna duh mun alus kieu. Ayo maneh keur gawe naon dari cara aduk pisan. Biasa keur nungguan burit. Baju kita mah urang ge boga tah, karek menang meuli sarua. Agul pisan geuning. Da ieu maneh boga baju nu kitu ti mana? Menang nganjuknya. Enak wae. Menang iya atuh online. Ari maneh puasan teu ieu teh meni beungeut meni siga nu leuseuf pisan mesok arso aing ari saur meni loba-loba. Nya puasa atuh mata kleso oge. Oh, boloho sia mah. Asa jauh pisan kemungkinan ai siapa ruasa mah. Ieu tempo aing coba panganten anyar coba. Seger kieu ari puasa masuk seger beungeutna teu kitu aya nu kitu mah tah beungeutna aing balik lah aing rek jadi kalah cuma kalah dua bae lah Boloho budak teh sugan, agul-agul teuing. Cung we ge lah. wah
naon maneh ka dieu? Lah ulah ka dieu aya teu boga duit mah da ieu nama teu melayanin bon. Boga tuh masuk ke gawang ke aing teh, aing pernah ngojek tadi, ngoba. Buat, kejar buat. Ternyata dagang di bulan puasa batina gede euy. Sukan mah bulan puasa harup mah kedagang deui rek dimahalkeun ku aing hargana. Ya mah aing tulus sebaran teh euy pangala gede. Gila pisan mah terus teh. Kayak atuh sabar. Sabar, boga duit henteu. Boga, aing geus ngojek tenang. Sabar. Buatnya. Sabar. Aduh, sabar aduh. Ayo mungkin buatan aduh. Aduh. Seboy. Sekumahan dia? 100 ribuan. Nah, mahal teuing pergi sakitu aing dahar sakeutik pisan pan. Pan batu mau numbu kajang, bukan setahun sekali. Atau wahana wae mahal saeutik mah. Aduh, aing boga duit 250, bayar 200. Atuh pamajikan teh diberi 50. Cair euy. Batik gede aing sok mah dagang deui Enak euy, nyadian untuk puasa mah euy, batina gede. Bagian balik ke nama euy, bagian setor ke pemajikan. Hayu urang sarana dia mumpung kerhirup di dunia amal kersamperentean di akhir moal sulaya gening maut kadodoho borosok di pohon datangnya temengrenya na kertas te ayam tembok Gimana euy? Wah, gimana euy? Murah gimana euy kunci? Gimana jeung dompet ya? Duh, euy, store deh, bagian store. Ieu mah boro-boro batik gede, kalah beak jeung sagalana. Deh, itu puasa teh. Puasa. Alhamdulillah tuh duh, putra bapak teh ya ayeuna mah sing tamatnya puasana sing tadarusna di sing tamat ameng ke bapak lebaran pamacekeun acuknya. Sing juga bapak lah kapungkur keur ngora puasa bae kaya bolong-bolongna pokona mah nya. Hari ada itu tos tiasa ngaos. Atuh satu pas saheula bapana. Sok ya ayeuna bapak bari ngejah, ku ade turutan hijikeun ku adenya. B Jabar Ba, B Jabar Ba, P Jabar Pak, P Jabar Pak, Sin Jersey, Sin Jersey, Ya Jabar Ya. Ya Jabar Ya. So kok ada hijikeun. Bapak Sia. Wah, bener hebat anak bapak teh ayeuna nama bener. Ih, adi mama kemana, Dek? Buka warung. Oh, palingan teu aya di bumi. Wah. Bagian lagi jatah ya kasih Neng. Tapi itu meuli endog merina ada duit kala beak pakai nyemen tadi teh. Lah kumaha nya? Lah, ambek kita. Sakuat-kuat tambah ayeuna mah. Wah. Sigana si ade geus sare ye. Lah ngagagurus Neng lah. Nagih lah. Teu kuat ye. Tunda ti berang mula aing duh. Neng. Mana tuh si Neng teh nya? Neng. Ayanan A, Cina Neng tes di mana? panatos di warung. Atuh mana yuk? Percaya seep ku Neng. Hari Acis itu tadi si Epun sudah ya? Seep Astagfirullah jeung sahur ge kumaha? duka Neng Ya ini. enggak sok naik ke dieu, sok ngobrol. Bener kali dibeakeun. Buset. Bisa ke warung teh. Atuh panen diri tuna teh kalah ngarumpi, tadi ngajakan ngarumpi si ibuna. Puasa ngarumpi segala kah. Astagfirullahaladzim. Atuh kan beda geus buka ieu. Kitu Neng ada bulan puasa teh pan.
kudu nama ieu teh sing diseueurkeun teh. Amal kumaha ke? Lah, ada biasa ngarumpik ibu-ibu eta mah. Aya naon si ama ieu mah salah paham wae. Oh, umun atuh aya kitu mah ari si Ade ka mana si Ade? Duka atuh panan tadi jeung bapak. Sare meureunanan di bumi. Wah, tulus atuh 2 kali teh Neng. Tulus naon ah? Tadi ari Neng 2 kali teh anu siang teh ning. Eta mah emam, pan ada itu emam 2 kali malah mah 3 kali. Eta mah beda deui Neng, anu 2 kali nu kaduana nih. Anu mana? Tadi Pak Neng nyaur cenah terus emam teh cenah jadi pasti 2 kali cenah saur Neng teh. Anu mana Neng mah teh nyawa Ai Neng sing kitu? bener. Teu ge. Astagfirullah. Asa ada danguan eta mah. Teu ge. Ah, Neng ih enggal ih. naon? Enggal. Enggal naon? Ayo kalebet ih. Je, pasagan kudu pugu. Ayo ih. Apana? Enggal. Atuh pan asal kudu pugu. Itu kuat ribu. Teu kuat naon ah? Oh, itu kuat dari. Naon? Ayo, Ayum ah. Ayo. Itu nggak bohong dosa ih. Ngomong naon ah? Waalaikumsalam. Mangga calik ka dia calik. Apes. Mangga calik. Sok calik. Aduh. Capek euy. Sok atuh mun dipali di calik ngambil Oh, nya tuh sok lah. Aduh. Aduh. Enak euy. Nah geuning teh kadang motor namang, nah apa? Kapan uhun teteh tadi teh di jalan teh sepen bensin puguh motorna. Matak jual gerak motor pakai mobil bensin. Ih, aya naon mangka dia teh bere peryogi naon? Tara-tara ning geuning ka dieu. Puguh kieu. Heula. Mah. Tanya rek cai si aya kerunya. Lah jigo we ku bapa memang di dieu. Ai si mama ieu kapan balik ka bapak ieu si Ayu teh. Atukeun we lah cik, mangga mandi dewe. Sok pada nyaur naon na? Astagfirullah engke kan bobogohan sih. Ieu mah ieu kesempatan bisa enggak Ih, Ji. aing cik we bapak enak. Astagfirullah ieu. Kumaha ieu? Bios lah nging teuing ada mal cai tadi wareg keneh tas najak di cadas. Ieu teh aya naon mun sok lariwas datara-tara mangka dieu bada aya peryogi naonnya. Yih, kayana naon ieu teh kan tadi teh piareng pun bapak. Ieu ditangantekeun rokok. Rokok naon? Tadi teh si Ate di warung bapak teh nyemen, tadi teh kan rokokna tinggalin. Tah, ieu rokokna. Ah, ya, tadi tinggalin. Nah, ieu rokok saha ieu? Rokok AA Ira tadi. puasa urang mah. Masuk Astagfirullah. masuk pohoan. Ieu teh rokok AA tinggalin. Lain amat teu begitu kitu rokona nage. Terus kita si mamanya mah nya. Hah? Mana cik tinggali rokokna ka dieu? Oh, iya ya teh, rokokna. Si segala wae itu dah. Mitnah segala wae bulan puasa itu dosa. Hari tadi kapan si Ate di warung? Di warung mana? Warung bapak. Di warung bapak segala wae mana? Kira aku poho Ya. tadi. Iya rokok saha nu benar. Naon teu Iya. apa? Teu apalah amat. Lah sok loba ngabohong. Ah, masa sing rokok lagi saya begitu. Barpit. Dosakeun si ieu teh keur bulan puasa. Henteu Neng, bener aman teu. Wah, wadul, ieu pa naon buktina? Pira ku Nu ngabohong? si Agus bener eta mah teh masuk asal teh. Lah, pira ku ngabohong sih memang itu. Sia segala wae itu dah loh. Uhun teh bener tadi geura sia di warung bapak. Sep daging ayam ge 5 geura. Jaba laukna sep 3 deui. Aduh. Nyamun teu salamat tadi teh si Ate sep 200.000 geura. Oh, jadi iya pegawaian maneh teh. Sapopoe eueuh di imah nyemen di warung batur 200.000-an, datang ka imah mah duit 50.000. Tuman jadi laki teh geuning. Maneh mah. Syukur. Mata masuk bisa ke batur. Maneh kok duluan. Masuk di luar rumah tangga batur. Kali. Mana nyicing? Buat pisan ini. Wah, kumaha teh. Awas ya mau dibere jatah lagi. Kurang mah maneh teh. 2 ronde teh itu Tulus gagal. Aduh, kuat. Aduh.
neng gitu pan amat teu kuat tadi teh yeuh jawab panas mau jeung teh. Kumaha cara teh saur nasa alit aing neng ih. Saur. Aduh di saur. Aduh. Sebalik. Batunjuk. Geus lah, karep teuing ayeuna mah moal liberena naon ieu lah, cicing. Neng. Lah, cicing. Sia ta gara-gara nama. Oh. Bejak aing. Boga nomor. Heula jiga hiji ya. Boga nomorna. Atuh deng sang diceupan kumaha ka aing deh. Deng. Aing bareng deui teh tulus yo. Lah, urang kena can pernah ieu saan. Atuh da sewa boloto. Oh, Ada yang aing mau kawin. Oh, Iya nya. oh. Oh, teuing. Ari mah mun ek bejak kitu diceupan ka aing. Ayam meureun. Atuh kitu ngajak ulin tuh kumaha ke alasan ke sama terang-terangan pisan Aya ibu duitan majikan teu. aing. Kudu aya duitan jeung ieuna. Ai siapa nu aing dibeli dagangan sia ku aing. Eta mah beda deui. Beda deui ku aing. Untung sih belian ku aing Uang jalan. uang jalan segala wae sia mah jadi astagfirullahaladzim. Geus ngarecokeun rumah tangga batur segala wae minta duit uang jalan segala. Gak Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makal buat Pak. Mangga. Sok mangga calik. Calik ini Pak. Ngiring calitnya. Pas pisan batur teh. Punten ieu teh nah area naon nya kame-kame teuing. Teu Pak imah reureuy bae, imah teh pangsono. Padah we kadanggu nunggu ka bumi gitu nya. Gandeng atuh bapaknya. Biasa we sakantenan ieu teh nuju ngontrol. Oh, nuju ngontrol. Iya. Bisa bernama si teh tadi teh nyemen di warung. Nyemen naon yang mana nih? Nyemen mam. Saha? Tadi. Deuh, ieu Pak RT itu deh ngingat Ya, kumaha ya yang Pak mana. RT ieu dah, urang mah dah ieu mah nyaritakeun kebenaran mah. Terus kumaha? Jawab Pak, saya 200.000 deui. Tuh, saur situ ge. Paehan we ga aing paehan ku saria nah ka bidu-bidu teuing atuh. Sia mah marah nih segala wae itu dah. Kenyataan eta mah. Benar. Deng sia kebaturan itu Geus repeh. Nah, kari ieu geuningan sing ingat ayeuna teh teu bulan puasa. Kudu saling-ngelingan ya. Ulah didukung anu nyemen teh. Dagukeun eta. Lamun aya babaturan nyemen elingkeun, ulah ayeuna teh bulan puasa. Ya. Itu mah tuh kalau paek tuh. Ulah saruana pipilueun dieu mah. Lain di cara mah. Ya. Geus omat. Pak. Ulah diulangi deui nya. Hilap tadi mah Pak, hilap aduh. Apa yang oot? Jeung deui lamun boga milik ieu mah nyemen beak 200.000, ari mereka majikan 50.000. Ulah dikikitu nya. Pak. Urang usaha teh dater anak pamajikan. Heeh. Geus nya sakitu wae. Geus nya ulah deui nya. Mun Pak. Ulah dilakonan deui kikituan teh. Mun. Tahan ayeuna mah. Naon barudak seserian ieu teh geus acan film teh. Itu aing ngabejaan. Kalau aing juga tadi bejaan di sutradara juga bimbing. Lah, Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka pamirsa sadayana sareng penonton anu aya di alam dunia sareng di dunia maya. Hapunten bilih aya tina film ieu kata-kata anu kirang sopan atanapi naon lah anu mata kasinggung ka anu nonton ke anu ka tatanggi ka gandengan segala hapunten pisan nyuhungkeun di hapuntenna. mun saageng Nah, ieu mah sakur hiburan. Ini mah hiburan. Sareng tong hilap. Ojo lali. Like, comment, share, and subscribe akun channel Bim Bim Creator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah.